warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murid-murid kelas 7 kumaha damang. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Devi Sopiatina dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, murang kali sadaya di dieu Ibu bade ngingetkeun ka hidup sadaya nu namina protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan nyaeta di antarana urang bade kaluar rumah rek kamadoe kedah nu namina ngagunakeun masker. Lajeng nu kaduana nyaeta urang teh kedah rajin mencuci tangan ya, minimal 20 detik ngagunakeun cai anu ngalir. Lajeng urang oge kedah ngahindari kerumunan ya, saumpama aya jalma anu keur ngumpul ngariung urang hindari. Lajeng nu kaopatna nyaeta urang kedah ngajaga jarak ya antara jalmi hiji jalmi lainna, kudu ngajaga jarak. Lajeng nu kalimana nyaeta urang kedah ngabatasi interaksi ya atau ngabatasi mobilisasi. Saumpamana teu urgen-urgen teh ulah rek keluar di kelompok. Nah, murang kali sadaya di dieu Ibu bade medar materi ngeunaan iklan layanan masyarakat ya, ngeunaan fungsi iklan layanan masyarakat. Tapi sateacana Ibu bade ngajak hidup sadaya ngadoa mudah-mudahan ilmu nu ayeuna ku Ibu dipasikeun tiasa bermanfaat. Mudah-mudahan virus pandemi corona segera berakhir. Ngadoa mulai doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. ngadoa rengsek. Nah, murang kali sadaya tong hilap ya absen sareng login dina e-learning ya. Tong hilap oge kerjakeun kuis anu aya dina e-learning di akhir pembelajaran. Nah, murang kali sadaya ayeuna urang lajeng bae kana tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran eta siswa diharapkan mampu mengetahui tentang fungsi iklan layanan masyarakat. Nah, mingguan lalu ku Ibu tos diterangkeun ya. Naon sih iklan layanan masyarakat? Nah, iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeunna ka masyarakat ya, pikeun ngajak masyarakat supaya ngalakukeun perbuatan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat tidak mengandung komersil ya. Nah, di dieu Ibu pada nyebutkeun fungsi, kira-kira naon sih fungsi nyaeta aya opatnya, mangga bisa ditingali ya. Nu kahiji nyaeta aya informing. Lajeng nu kaduana nyaeta aya persuading. Lajeng nu katiluna aya reminding. Lajeng nu kaopatna aya adding value. Nah, ku Ibu bade dijelaskeun hiji-hiji kira-kira naon sih ngeunaan informing, naon anu persuading, lajeng nu katiluna naon sih ngeunaan reminding, lajeng nu opatna naon sih adding value teh. Ku Ibu bakal dijelaskeun hiji-hiji. Anu dimaksud informing nyaeta fungsi pikeun nepikeun informasi ka masyarakat ya ngeunaan hiji program atawa layanan jeung kagiatan anu berkaitan jeung kepentingan sosial. Informing adalah fungsi iklan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai satu program atau layanan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial ya. Jadi informing itu iklannya berkaitan dengan kegiatan sosial. Lajeng nu kaduana nyaeta persuading. Persuading nyaeta mibanda pancen keur ngajak atau ngabujuk masyarakat supaya bisa ikut serta terhadap apa yang sedang dijalankan atau sedang diiklankan ya.
Jadi persuading adalah mempunyai tugas untuk mengajak atau membujuk masyarakat supaya bisa mengikuti terhadap apa yang sedang diiklankan ya. Lajeng nu katiluna nyaeta reminding. Reminding nyaeta iklan eta teh mangrupakeun pepeling ya. Pepeling di sini artinya nasihat ya ke masyarakat semua mengenai apa-apa yang diiklankan. Jadi reminding adalah iklan yang merupakan nasihat kepada seluruh masyarakat mengenai apa-apa saja yang sedang diiklankan. Nu katilu nyaeta terakhir adalah adding value. Adding value nyaeta mibanda nilai tambah ngeunaan hiji iklan dina pikiran masyarakat anu ningalina. Adding value adalah mempunyai nilai tambahan ya mengenai salah satu iklan terhadap pikiran masyarakat yang melihatnya. Nah, murang kali sadaya kira-kira paham teu ngeunaan fungsi iklan? Anu aya 4 ya, kudu diinget ya. Nu kahiji nyaeta aya informing, nu kadua aya persuading, lajeng nu katilu aya reminding, lajeng nu kaopatna nyaeta aya adding value. Ayeuna ibu di dieu bade lajeng kana materi ngeunaan cara-cara dina midangkeun iklan ya. Tong hilap tiasa ditingali dina slideshow ya. Nah, di dieu aya sababaraha cara ya dina midangkeun iklan. Di dieu aya mangga ditingali aya 3 cara dina cara midangkeun iklan. Di antarana nu kahiji nyaeta audio. Nah, ari iklan audio teh nyata ukur bisa didengekeun we ya. Jadi teu aya gambar. Jadi iklannya tuh hanya bisa didengarkan saja. Tidak ada gambar. Lajeng nu kaduana nyaeta iklan ngeunaan visual ya. Visual di dieu nyaeta iklannya tuh hanya bisa dilihat gambarnya ya tanpa ada suara. Seperti contoh-contoh iklan anu aya di tempat-tempat umum ya, biasa di jalan raya ya, itu termasuk contoh iklan layanan masyarakat ya, yang misalkan aya di baligo gede atau spanduk gede ya. Lajeng nu katiluna nyaeta iklan audio visual. Nah, iklan audio visual di dieu nyaeta iklan anu bisa didengekeun atau iklan yang bisa didengar serta bisa dilihat ya. Contoh iklannya adalah iklan yang berada di TV, iklan yang ada di internet maupun iklan yang ada di YouTube. Nah, kira-kira murang kali sadaya paham teu ngeunaan cara midangkeun iklan ya, cara nampilkeun iklan aya 3 nya, di antarana nyaeta audio, nu kaduana nyaeta visual, lajeng nu katilunya eta aya audio visual. Nah, di dieu ibu bade lajeng bae kana cara nyieun poster ya. Cara-cara membuat poster atau iklan layanan masyarakat. Yang pertama, urang teh kedah nangtukeun tema ya. Kita harus menentukan tema. Kira-kira temanya tuh mau mengenai apa ya? Apakah misalkan tentang lingkungan? Berarti kita harus membuat iklannya berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, kita harus tahu ungkara dulu ya. Ungkara bahasanya akan seperti apa yang kita sampaikan tuh ya. Harus seperti apa. Lajeng nu katiluna nyaeta nentukeun ilustrasi atau gambar. Nah, supaya iklan layanan masyarakat menarik, kita itu harus membuat gambar atau ilustrasinya tuh sebagus mungkin ya, supaya bisa menjadi daya tarik masyarakat terhadap iklan layanan masyarakat. Nah, kira-kira murid-murid paham teu dina hal-hal anu kudu diperhatikeun dina nyieun poster iklan layanan masyarakat. Lajeng bae ya. Nah, di dieu ibu bade nyebutkeun contoh iklan layanan masyarakat. Nu kahiji iklanna misalkan ngeunaan lingkungan ya. Hayu urang hejokeun deui lingkungan urang. Artinya, ayo kita hijaukan kembali lingkungan kita. Terus lingkungan hijau hirup urang tentrem. Lingkungan hijau hidup kita tentrem. Ya, ayeuna ibu bade masih nu kaduana, ibu bade masih yang contoh iklan ngeunaan pendidikan. Buku mangrupa gudangna ilmu, sedengkeun maca mangrupa kuncina.
Buku adalah gudangnya ilmu, sedangkan membaca adalah kuncinya. Contoh nu kadua nyata sakola teh mangrupa imah kadua pikeun siswa nuntut ilmu. Sekolah adalah rumah kedua untuk siswa menuntut ilmu. Nah, lajeng nu katiluna ibu di dieu bade ngeunaan iklan kesehatan. Kucara makan makanan anu bergizi, tubuh urang bakalan sehat. Supaya terhindar tina virus corona, urang kedah ngalakukeun protokol anu tos dianjurkeun ku pemerintahan. Buah jeung sayur seueur pisan manfaatna pikeun tubuh urang. Nah, eta mangrupa contoh ngeunaan iklan layanan masyarakat ya, murang kali sadaya. Mudah-mudahan murang kali sadaya paham ya ngeunaan fungsi iklan layanan masyarakat, ngeunaan cara midangkeun iklan layanan masyarakat jeung cara nyieun poster iklan layanan masyarakat. Nah, murang kali sadaya tong hilap engke aya kuis anu kedah dikerjakeun. Mudah-mudahan hidup sadaya tiasa kenging nilai anu memuaskan. Terus tong hilap minggu payun urang pendak deui dina materi enggal. Mungkin sakitu materi anu tiasa didugikeun dinten ayeuna, kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.